Ieu ayat anu sering dibaca ku urang sadayana dina satiap nutupan mangrupakeun bagian tina doa pamenta urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala supaya urang dituna dina jalan anu bener. Anu mana cenah jalan anu bener teh sabab kabehanana ge jelema teh loba anu ngaku bener jeung ngarasa bener sarta setiap jalan diakui benar. Perlu digarisbawahi jalan anu bener teh nyaeta jalan anu dibawa diajarkeun dicontohkeun dilakukeun ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taeta jalan anu bener. Jalan anu bener adalah hiji kalakuan anu disampaikan ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antawisna jalan anu bener teh adalah Islam. Tayyib Islam teh sebagai siratal mustaqim, nyaeta jalan anu bener. Maka diri urang sadayana sing yakin kana benerna Islam. Sehingga bila mana orang masih keneh ragu karena benerna Islam, maka diri orang eta teh encan cicing dina siratal mustaqim. Nah, jadi orang kudu yakin yen Islam teh agama anu bener. Sarta diri orang kudu mengakui ya karena benerna Islam. Sing yakin urang dina batin yen Islam teh jalan agama anu bener, sarta sing daek mengakui diri bener bila mana diri geus cicing dina Islam. Jadi sok aya paribasa Islam teh bener, tapi bila mana diri ngaku bener eta teh salah. Ya. Teh bahasa teh perlu diperjelas deui. Perlu diperjelas deui. Naon sababna? Sabab bila mana ayeuna urang cicing dina Islam terus urang teu ngarasa bener ku cicing dina Islam, maka eta sangat berbahaya. Nah, jadi aya hak keur diri urang di dieu pikeun ngaku diri geus bener bila mana diri geus cicing dina Islam. Sebab di zaman kiwari aya istilah-istilah bahasa anu berhak mengakui kebenaran itu ukur Allah. Ya. Karena Allah yang memiliki kebenaran. Eta geus teu kudu diomongkeun da memang kitu kaayaanna. Ngan bila mana diri urang teu ngarasa bener ku geus cicing dina Islam, itu sangat berbahaya.
Jadi ku cicingna diri urang dina Islam teh urang teh kudu geus ngarasa bener. Sabab lamun ayeuna diri urang can ngarasa bener ku sabab cicing dina Islam, ayeuna maka di dieu urang kaasupkeun orang-orang anu meragukan kana benerna Islam. Nya. Bisi aya nu nanya, "Ari maneh geus bener acan?" "Geus." "Bener lebah mana?" "Benerna diri kuring ku geus ngaku diri sebagai umat Islam." Itu teu bisa disalahkeun. Bahkan kudu sabab bila mana orang teu mengakui bener ku geus cicing dina Islam, eta teh seolah-olah diri urang masih keneh ragu karena benerna Islam. Maka bila mana ragu karena benerna Islam, nah itu can kaasup jalma Islam. Dengan sendirina diri urang keluar tina kaislaman. Mungkin dina hal-hal anu sejen urang teu meunang ngaku bener. Dina hal-hal anu sejen, tapi dina urusan Islam mah, dina urusan agama mah diri urang kudu ngaku bener ku sabab diri urang geus cicing dina Islam. Teu meunang soteh ngaku bener bila mana ieu perkara anu dianggap bener ku urang teh hasil tina pemikiran. Eta mah lain deui. Atau hasil tina keyakinan anu tidak berhubungan jeung keimanan, tidak berhubungan jeung Islam. Hasil tina pemikiran misalkan cek urang teh kitu eueuh deui anu kaharti usaha teh iwati kana meri. Nah, sehingga urang teh nyalahkeun ka batur anu usaha kana doma. Tadi dia benar menurut pemikiran, benar menurut hasil pemikiran orang, diaku anu bener teh iwati urang teh itu kakara teu meunang. Nya, teu meunang ngaku bener itu asa badag teuing hehona tan. Kumaha ieu teh bagian teknis itu kacau. Si rada dikurangan amperna. Misalkan urang teh gitunya usaha tah ieu geunaheun tan. Misalkan urang teh kebiasaan ayeuna geus ngeunaheun atau geus biasa tani, sehingga orang menolak karena saran-saran tinu sejen dina masalah pertanian eta. Sabab geus ngarasa yen anu kapaham ku urang dina masalah tani eta anu bener, anu aya di urang dibatur salah, tah eta teu meunang. Jadi teu meunang soteh ngaku diri bener dina perkara-perkara anu dihasilkeun tina pemikiran urang. Nah eta teu meunang. Ya. Naon sababna? Sabab anu ngaran bener menurut hasil pemikiran itu kadang loba hasilna, kadang loba. Moal bisa hiji. Beda jeung dina keimanan jeung dina keislaman eta mah bener teh ukur hiji teu dua teu tilu. Iman ka Allah bener, teu iman ka Allah salah. Tamaka bila mana ayeuna urang ngaku diri geus bener ku sabab geus iman ka Allah, itu wajib hukumna. Wajib hukumna sehingga lamun urang ayeuna teu ngarasa geus bener diri urang dumeh geus iman ka Allah, tapi urang teu ngarasa bener ku geus iman ka Allah eta, ieu urang kagolongkeun jalma anu ragu kana yen Allah teh pangeran urang, maka masih kena hukuman kufur.
Jadi orang menang ngaku diri jadi jalma anu bener dumeh iman ka saha ka Allah. Oke, diri orang menang ngaku diri jadi jalma anu bener, jadi jalma anu geus bener dumeh diri orang ngaku sebagai umat Islam. Tapalebahan dia mah ngaku diri jadi jalma bener teh wajib hukumna. Wajib hukumna. Sabal bab lamun ayeuna diri urang teu ngaku bener dina masalah ieu nya. Itu kagolongkeun jalma anu ragu kana benerna pangeran teh yang pangeran teh Allah. Urang masih kena diragukeun. Mata urang teu wadi ngaku geus bener dumeh geus iman ka Allah, itu kagolongkeun jalma kufur. Atawa diri urang teh ngaku geus ngaku Islam tapi di urang teu wani ngaku diri geus bener dumeh geus ngaku sebagai agama sebagai umat Islam. Ta eta ge teu wani ngaku diri jadi jalma bener dumeh geus ngaku sebagai ayeuna umat Islam, eta ge masih keneh masuk kana kategori jalma anu